Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. Sama sapi jalan mati kebo. Jangan dia. Cici kemana cici? Dukun apa mana diubaran? Ayo masuk. Ya cakap yang modern. Diubaran. Oh diubaran bukan yang modern. Ada cagur. Modern ya. Diubaran apa namanya hayang. Saya diubaran. Masuk Ya diubaran uing. Bah. Hayang cagur. Cagur ini ke cagur. Ayo masuk. Masuk dia. Masuk. Yo. Asyik si kain. Ya, paling ngalamot eta mah moal tahu eta beungeut teh sika boleh boke ngain pirasa dukun sakti. Dukun sakti. Ya punten, Bah. Yuk. Ini balik ke mak. Cari diperkosa ku aing. Ayo cager. Ayo bayang cager. Cager, Bah. Yuk. Sama sakti jangan mati kebo. Cici. Kebudak wasiun aing. Munduran. Tombor mana? Kau orang salahnya sian. Enggak jiu di dia mana naon. Yuk. Cici. Ayo aku aing ada ditanya siang. Naon lu kada sampai siang? Ya. Penyakitan. Cepat-cepat kaji teh penyakitan. Anu dirasa naon nu sakitna? Dirasana. Jempol. Ngan urusan anak jeung beungeut sia. Kayaknya ubaran iya, Bang. Ya iya nu cepel koyona bodohan. Ya nyerina. Oh iya nu nyerina. Iya mah ya, Bah, iya mah sagala bisa dukuna. Untung lalabora iya mah, buset tasohor. Tatapan lagi, tatapana teu ada hartai kotokna sataun. Ih. Dikontak di jalan ku aing. Apa Mbah Sakti? Oh, benar. Apa Mbah Sakti? Aing mah yo. Sarena ge tara di kasur. Tara aing mah. Di kandang domba. Buset. Iya keur ngarap elmuna baheula kitu. Iya Mbak ya. Iya Mbah. Mbah Mbah ieu ngaranna Mbah. Dukun sakti hebat. Sakti. Duh, boro-boro bedog. Peluru teu teurak. Anak geledeg we dilamot peot. Kumanehna? Aing modal jurig. Apaan sakti? Ya sakti ge anak geledeg dilamot. Ieu teh dua bah tadi nama Adi Lance. Tah ieu tah. Tah ieu teh Adina sebenarnya mah ieu teh. Mbah. Tah ieu teh Adina. Tuh. Adina Mbah. Adina geus paeh di air keras jadi kieu. Tuh bibirna sarua tuh. Oh. Tah ieu teh Adina ieu. Ya. Tuh. Ulah jeung ieu. Nah sih Sarua keunana. jeung naon? Jeung monyet belek. Jurig. Sama jeung eta. Apaan ieu sarua beungeutna? Ih, mah gede ambek. Untung ambekan, Bah. Modal ambakan aing. Tuh perabot. Asa kunaon bolon? Saya cager. Apaan gering cager? Geus gering-gering suri. Ya maksudna teh sieun sedang ieu cici. Wah, ya tong sieun. Nunduk terus. Saya mengucap, guys, tong hai wae. Sia lalaki. Lalaki apa awewe? Sia. Anu Lalaki, Sia. Maneh? lalaki. Lalaki. Ai, Mbak eta lalaki awewe. ta can nempo. Coba tempokeun wae lah. Lalaki apa awewe? Teu hijang. Teu meunang. Ya. Maneh naon nu dirasa? Hah? Nu dirasa naon? Suku kemper. Heeh. Nah, leungeun kemper. Heeh. Nah, terus ieu eta es joli kemper. Yo. Kadang-kadang ieu mah penyakitna lamun peuting teh poek karunya. Oh. Lamun burang panas. Oh, Nah, caang. Heeh, ieu penyakitna ieu teh beda Di jeung mana-mana ge ieu nya, lamun putih mah poek pisan. Mun burak caang jeung panas. Wah, saya mah sarap dia. Mbak ai Mbak dukun. Pan Mbak dukun. Aing dukun lain. Oh, Maksudna teh
beungeutna sarua jeung jelema biasa teu sugan mbah mah karet apa naon. Asli loh. Itu make baut bolongan. May emang make kedok aing. Tapi beda jeung batur mbah. Naon sih? Beda beungeutna. Naon Cik coba? mana siga naon? Tuh tempo. Siga Donald Bebek. Donald Bebek di TV bolongan. Lamun direndengkeun jeung cimplo teh sarua jeung cimplo mbah mah. Oh, eleh mulai Surabi gua aing. Teh hidang. Mbah parabot ieu mbah loba teuing mbah di mana eta? Oh, di mana-mana jalan sorangan. Mbah biasa tapa. Lain. Naon sih? Ngagoler we sebolor aing mah. Nah, meureun kan teu datang sorangan eta mah bah. Aya nu ngirim make angkot. Eta bedo keris. Lain teh mah. Bisa di dieu ti baheula. Berarti mbah biasa mun naon. Aya sakenaon? Iya bibir. Heeh. Emang aing Nasi teh bujur hayam main kelebot. Bibir kelebot-kelemodan. Bahaya sih aya jelema sakti. ya. Ih, lalau. Ya kawal atuh. Abah, punten bah. Ampun ayeuna di ubaran. Hah? Ubaran ku aing mulai. Mane aing ubaran. Iya bah, hayang cager uing teh ka dieu datang ka dieu teh. Oh. Anu dirasa naon? Hah? Anu dirasa naon? Nah, uing bingung bah. Uing teh gering tah henteu sih uing teh. Ai sia cenah tadi gering. Cenah mah gering. Coba diperiksa. Uing ge cenah, uing ge gering teh cenah. Coba sok bisa aya penyakit Masih naon. banyak kita coba periksa. Hah? Coba periksa. Da bukan ke ieu. Apa saharana? Telor. Hah? Telor. Lahir poe naon? Tah, lahir aing poho. Hah? Poho. Nya kudu tepat ya hayang cager Ya, mah. lahir nage dilepehkeun ku indungna ieu mah indungna nyingsring gitu keluar maneh. Ieu teh. Oh, paingan. Terus ya Aisyah, maksudnya naon? Geuning sia mah kalah hubaran itu. Aing nu ngubaran sia nu Apa itu dukun maneh pasien? Aing dukun sia pasien. Sia nu ngubaran kunaon bersaing. ai dukuna saha? Itu. Ai. Anu geringna. Maneh? Terus arek aing. Maneh pan pasien. Oh, sia teh hidang. Ya Ya, pura bah. ya pura ku aing. Sugan saawak-awak dipariksa, bisi aya naon. Oh, iya loh. Bisi aya nu ngaheureuyan naon. Buset, Naon? bau naga. Bau naga sebut sia. Bau naga. Laku bau naga. Emang bau naon? Coba. Heeh, bau. Bau sia eta mah. Mata bener dua. Yang irung dua, sungut sih. Ya KBG gitu mbah, KBG yang itu. Maksudnya bisa kayak penyakitan. Coba nonggeng, dia nonggeng. Periksa. Yuk sya. Nonggeng gitu ta. Nonggeng bos ya. Ngahitutan aing. Periksa naon sih? Buset, Naon? pantesan gering. Naon sih? Siki salah kagencet. Piraku bang. Tembok sia. Masuk heureuy. Duh, lain si kisah. Nasi. Lalai badot HS ngagantung. Ijeng, ayo diuk. Oh, anu benar KBG. Nasi. Dukun ngomong gitu, siang anter ngomong gitu. Lain si kisah kegencet lain, sapi lain. Pentil kado. Aina kudu dijampe ku aing. Nya abe cager. Pokoknya uing datang aja yang cager, bah. Boleh. Yakin. Ya Allah, sabar awai dibayar ku uing. Bayar loba duit. Yakin. Buset yo, juragan lagi juragan umben. Oh, jogan komben. Kemarin mau jual empang 3 hektar uing. Nah, Dibeli. Laukna dibujual kabeh. Terus Lauk sapu-sapu. empang lu sapu-sapu. Tadi ku makan uing. arep Kumaha aja be ku aing. jampe. Apa Apa teh ha? dog lain si aing. Ngedog ngagokan wae. Maksudnya dibura kok kumaha bah? Dibura maksudnya kena. Dibura heula ambe hampang awakna. Oh. Si eta mananya. Ya maksudnya nanyakeun kan bisi salah. Dibura awakna teh hampang gitu kan. Heeh. Siap. Ayo jelema mah da bisi nanya mah da teu make duit. Moal. Bah, anu dibura saha anu diburana? Uing tak ieu. Maneh nu geuringnya sia di dibura sia. Oh nya sugan teh ieu jadi uing anu diburana. Oh nyampur atuh bah. Dong. Maksudnya bisi salah. Icing. Buat lain.
Dia berarti tak beteng buka. Betul. Iya beteng bang. Beteng tak iya. Beteng Beteng tak mana? banget. Beteng banget. Betul lah, weh. Hah? Betul lah. Aing nu sebut Ya. yang penting cager bah. Yo, beak bolon. Kela. Wah, dituruyan wae. Ya sih, ya nanya wae. Udah ada kaburan ditanya deui. Ayo Pak buru bah. Aduh. Gelanan bolon. Ya iya geus teu kuat ya Allah. Bismillah heula atuh, Bah. Ambil cager Oh, bismillah. benar. Ada orang mah orang Islam Pak buru. Poho. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Sok beteungna. Bah. Kira. Iya anu dibura banget eta beteng na ieu. Cek aing beteng heula beteng. Dia mah ngajet dong di kitu geus teh melega. Lah aing mah. Duh, beak di wae. Iya kan dok sudah. Aing dulu disiksa ku pasien goblok. Ayo bah, ayo buru udah geus teu Duh, kuat. poho. Ai si, aku naon. Kalau diteureuy Iya, cenah. ini bisa jadi bukan Tapi aja. jampean supaya cager kita diinum kuing bah. Winu nginum. Anu nginum kering. Aja Ay, masa sapi jalan mati kebo. Nah, kuing anu nginum. oh sih ya, yang Yang minum. berenang menang jampean. Heeh. Ya jampean heula atuh supaya cager. Ditanya deh. Pop. Cager kege lung. Ya. Cager kege. Naon sih? Siapa kalah kabur? Nyacai di dia ditanya ku si ieu. Ya Allah, tolong saya balik. Nyangkel mah ya cai geus kateureuy ditanya. Aing mah udah kecai deui wae. Olok cai mah gua nanti. Aing bingung. Aduh, ini mah. Minum. Buset. Ai sampean sapi jalan mati kebo. Wah, aku mah ye kasurupan. Ingat. Asia kasurupan usaha. Ye saya, ye sanu asup. Sanu asup. Sanu asup ye. Sakarunya teh kasih pulung ha. Karunya. Nanya keluar geus, keluar. Keluar. Teu aing mah. Saha, sebenarnya saha. Ye sanu. Nyaon teh ieu. Ye sa. Ieu nyaon teh ieu. Saha. Sai 10 rek dibawa ku aing. Ayo batur aing. Ulah. Saha, sebenarnya saha bang ya. Ieu teh nyaho. Heeh. Ieu lanceuk nasi pelor ieu. Muslim Heeh. masih hidup teh. Muslim masih hirup. Si Muslim masih hidup. Nah, kasurupan muslim Muslim masih hidup, modal nyanyurupan. masih hirup. Masih hidup. Si muslim Masih hidup. lanceuk maneh. Dagang jangkrik. Berarti lain si muslim. Enggak ada. Masuk deh. Masuk deui wae. Si muslim masih hirup ganti aing. Sah. Ya Allah Gusti Allah. Si puluh mari dibawa ya gua. Entah aing. Kalau kabar ada 10. Tembung. Iya, sampai Sampai si saya. puluh kajene diubaran ka mana-mana ke baca cager. Saha. Ya Allah teh nyaho ieu. Saha. Indungna ewon nyaho si ewon indungna. Hidung aing masih hirup teh hidang. Masih hirup. Cenyai masih hidup. Masih hirup. Indung sia. Hidung uling masih hirup. Indung sia masih hirup. Masih. Ya lain aing anu kasurupan lain indung sia. Lain. Aing kasurupan Ah, sa. kan lu aja. Mau salah. Soal kasurupan wae gitu cuma masih hirup. Si pulung dibawa ku aing. Jadi pet di bawah ge. Dipaehan ku aing si. Dicekek si pulung ya. Aing tulungan moal si pulung. Kan punya ih. Asa babaturan anak Jo. Si pulung Jo, ayo Ya, si pulung dicekek no. Jo, Kita modal sih. Asa nulungan mo ha. Moal. Asia. Yang cager sorangan goblok kan. Bisa yang kita dicekek bisa. Goblok sama. Ya, tunggu naon kan Pak, penyakitan kok. Hah? Tempat penyakitan. So, tulisan. Rebo rebing, Ngajiri bibing.
Cipeting. Cipeting. Nyonyo o daging. Peting-peting nyonyo o daging. Jampe apa eta? Cipeting nyonyo o daging. Cos mencos mimitina. Cos mencos mimitina. Las lesang ka tengahna. Halo, maning lesang. Oh, las lesang ka tengahna. Sorelak kembang kadu. Sorelak kembang kadu. Rok nyingklak bujur maju. Si ngomong aing nu gering mah seuri si ngomong. Eta jampe. Ya jampe nanya aing mah. Jampe naik kereta. Rok nyingklak bujur maju. Teh itu. Eta jampe mati. Eta mati eta. Sebenarnya saya teh gering naon. Ah. Ya sebenar yakin ya, sebenarnya ya. Wah, ya. Ya. Udah sebenarnya mah. Naon sih? Naon? Sok ngomong naon dirasa naon. Anu dirasana naon geringna. Bah, Naon? tapi yang cager. Sok cek jubaran. Tapi orang tiluan ya ulah bebe jaga saha-saha. Kapan mana mawana urang? Tapi ulah bebe jaga. Mau. Sabar. Tadinya. Tapi abah hari ini etar kenapa ngubaran wih. Jubaran. Jangan. Heeh. Ya bah, penyakit wih. Bener banyak secong eta hidang. Iya cuy. Pantesan. Ais anu diubaran cilik kunaon sih anu di ais. Tadi suka suku naon. Congnya macam kudu di air curing. Ya ya Sama teu nyambung coli anu mujur kunaon sih anu teu bisa lempangna suku. Ya yang era mah sudah mah bah yang cager ya. Ya mesti amat atuh. Iya teh ya gering kucong. Jangan lupanya ulah poho ajak lalen subrek. Oke?